Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepangdang uli sareng simkuring manganang beo. Ayo urang teraskeun hanca dongengnya anu katuna dina dinten kamari. Kamari teh nemben jikadinya mitra. Hatu urang sami-sami Bandungan wae kumaha terasna ieu jejara carita. Wilujeng ngadangu prung. Isuk-isuk keneh kira-kira wanci haneut moyan. Si Selud jeung Mang Sueb teh marulang we ka lemurna. Satepina di lemur Campaka, si Selud ditanggap we ku Haji Bandi. Ngeunaan lalakona dina raraga nyangkalak tuyul teh. Nu geus menang pancen ti Pak Haji. Ku we atuh ngadenge eta si Selud geus hasil ngamusnahkeun tuyul. Pak Haji teh bogaheun pisan usahana teh tamu laku tapi ngabuahkeun hasil. Tuyul sadaya ieu ngaganggu katengtreman lemur-lemur sejen teh. Kiwari manggeus leungit. Syukur we, syukur. Jadi geus dimusnahkeun mah. Pak Haji ngarasa bunga. Tetela usaha teh ngabuahkeun hasil. Muga we katengtreman lemur-lemur sejen teh kiwari mah aman. Moal aya di kalengitan duit jang. Cuk Pak Haji Bandi harita teh bari katingali pasemunna teh marah mai. Muhun Pak Haji, ngan eta we nu boga pokana teh kanyahoan. Da eta tuyul teh embung ngabejakeun. Anya maksudna teh embung ngabejakeun saha-saha anu geus ngukutna, nu geus nitahna Pak Haji. Da eta we si tuyul teh kalah kamilih ancur lebur tibatan buka Rusiah mah. Gitu ku tante. Tapi keun bae jang lah. Nu penting mah geus beres masalah teh. Muga we eta nu ngukut tuyul teh kapokeun jang. Moal deui-deui ngukut tuyul sagala rupa. Da sieun kapanggih ku jang. Kapan tuyul ge bisa dihancurkeun meureun, bisa dimusnahkeun. Anya bapakna ibu ge satuju, nu penting mah masalah geus rengse ieu. Jadi jangan Selud teh bisa sakumaha biasa we digawe di kebonnya. Jeung babarengan jeung urang. Ceuk Ibu Haji mahiran caritaan. Laras muhun Bu Haji. Keun we anjing mah uing teh rek gawe deui we. Sakumaha biasa da geus urusan ayeuna mah. Nya lah. Ayeuna mah juga jang gara balik heula indung ujang bisi dedepeun. Bisi nunungguan. Kadatangan ujang. Tah, pasti we bakal bungaheun mun ujang geus balik teh. Geus beres ngajalankeun pancen. Jika itu jang ka itu karunya maineung karunya. Cek Pak Haji ngajurungkeun si Selud. Pikeun sagancangna balik we ka imah. Bisi nu jadi indungna teh maineung, ngarep-ngarep. Hideupkeun pisan ka si Selud. Mohon Pak Haji si emak bisi nungguan uing, ngarep-ngarep meureunan. Nya pamitan we teh, rek mulang wae saheulaanan mah. Keun we enjing abdi ka dieu deui. Sakumaha biasa didamel. Nya jang, nya lah. Tadi bawa aja, bawa. Yang si emak ya bawa. Oleh-oleh lumayan yo. Bari Pak Haji teh ngasongkeun bungkusan nu eusina teh da kadaharan. Yang dibahankeun ka si Selud. Pikeun maineung cenah mah. Anya ujang lumayan we jang si emaknya. Anya atuh sakahade di jalanna ujang. Ceuk Bu Haji ngajurungkeun. Geus pamitan mah si Selud balik we ka imahna. Maineung teh atoheun pisan. Nu jadi anakna geus aya balik kalawan dina kaayaan salamet. Itu deui pagaweanna geus rengse. Nyama ge ngarasa bungah we ujang. Lamun pagawean ujang yang kalak tuyul teh geus ngabuahkeun hasil sok omong geus nepikeun ka dimusnahkeun tah kitu. Nya mak engke mah moal aya tuyul deui anu ngaganggu katengtreman lembur-lembur sejen mak. Alhamdulillah ku uing teh beunang ngacangkalak.
nepikeun ka dimusnahkeun. Nya syukur we ujang. Tang tuwe ari geus dimusnahkeun mah moal aya digangguan eta ti si tuyul teh. Da kapan? Tang tu ari geus eueuh tuyulna mah eta nu ku tuyul teh moal bisa maokan duit taeun teh ujang. Nya tuh mak. Nah hanjakal we mak. Teu kanyahoan saha-sahana eta nu ku tuyul teh. Inggis we eta nu ngukut tuyul teh manehna teh teu kapok-kapok dar ngukut di bae. Nya jaka teu beunang kacang kalak eta nu ngukutna. Tapi keun we ujang mudah-mudahan eta nu ngukut tuyul teh ngeureunkeun pagaweanana. Kapokkeun moal nepikeun ka ngukut-ngukut deui da inggis kanyahoan katohian ku maneh taeun teh. Ya mudah-mudahan we mak lah. Tah mak ieu oleh-oleh mak di Pak Haji Bandi jeung Bu Haji ieu ngahajajang emak. Taeun teh mani sagala bae kitu. Mama jadi ararisin teuing sok dibahanan wae. Nyakeun bae atuh mak. Da meureun hayangeun mere ka emak. Atuh ditampi ujangnya. Sok istirahatkeun ujang bisi capek mah tang tuwe kangaranan geus perjalanan jauh bari leumpang kitu. Maneh teh pasti bakal lalungse. Nya mak awak kuing teh merasa ringsek ya. Tari balas leumpangan. Nya geus atuh mak rek goler heula ya. Atuh goledag. Di selud mah ngadon reureuh we. Ngadon ngareureukkeun ngalempengkeun cangkeng. Ngara awakna teh pulih deui sakuma biasana. Isukna sakuma biasa si selud digawe dewe ngamanoran di kebon. Ngamanoran nu digarawe di kebon Pak Haji Bandi. Hijang. Ayo urang ka kebon hijang. Nya mang ayo we ngepugu rek ka kebon deui teh. Kumaha? Nu digarawena geus ararinit. Nyajang geus ararinit digarawe mah isu-isu keneh oge. Hayu we anu urang ka ditu cek Mang Sueb. Atuh duanana teh ngajukjuk ka kebon. Bener we di kebon teh geus loba nu digarawe nu keur metikan, nu keur ngored jeung sajabana. Barang ningali kadatangan si selud jeung Mang Sueb. Nu keur di kebon teh manehna teh caruringhak. Alhamdulillah cenah si selud jeung Sueb teh geus aya digarawe deui. Tang tube cenah tugasna teh geus hasil atawa geus rengse. Salah saurang nu keur aya di kebon teh tumanya. Kumaha Jang? Nah kamari kawana eta teh ujang teh saurna mah cenah nyakalak tuyul-tuyul kitu nah leres. Nah bener Mang. Kamari uing teh tas ti lembur sejen. Boga tugas puguh ke ti Pak Haji pikeun ngarengsikeun pasuanan di lembur sejen yang kalak tuyul. Nya Jang kumaha nah hasil tuyulna beunang katewak. Alhamdulillah Mang. Tuyul teh beunang dicangkala ku uing nepikeun ka dimusnahkeun we ngarah. Teu loba deui nu kalengitan duit. Sae alus Jang alus lah. Lain eta kumaha caritana eta? Mang mah penasaran buku ge nenyang kalak tuyul teh ditewak kumaha Jang? Dikedobok kawas newak hayam gitu. Nya lain belegug. Lain kawas newak hayam sia mah. Atuh kawas newak hayam mah. Tuyulna ge meureunan moal bisa katewak. Ieu mah ku Jang seludna ge dijaring ku jaring khusus. Aduh, baik gitu Jang. Akang mah teu ngarti gitulah. Nya Mang. Pokona mah eta tuyul teh geus beunang kacang laku uing. Dijaring we kitu tah bikin ka dihancurkeun. Nya Jang lah. Eta nya aduh
bisaan yang selud. Bisa waktu tuyul. Nyaba urang mah kitunya. Reg-reg we boga jang selud di lembur teh. Mun aya kitu kieu gangguan ti makhluk nu kararitu, makhluk lembut. Ayeuna mah reg-reg. Tang teh tinggal pasrahkeun we ka jang selud. Oh joy. Hari geus aya balik di kalembur mah urang ge deui. Dogreg lah. Aya lembur teh pasti aman tina gangguan nu kararitu mah. Saop teh lah. Yang seru tes segera bisa oi. Cek baturna atuh si Selud ge neruskeun di leumpang nawe ngontrol kayaan nu digarawe. Kitu jeung kitu we sarua nu sejana ge pada nanya nya dijawab we ku si Selud teh. Sararea bungaheun si Selud geus digawe deui. Ayeuna mah urang caturkeun deui Mang Emus. Basa ngudag-ngudag bi oya teh nu jadi pamajikanana nu duka ting ka manaluntana teh. Malah eta bi oya teh dina kayaan geus euwah atawa gelo. Mang Emus neneangan we. Tapi barang diteangan teh teh lalengiteun udagan. Manehna bingung kudu ka mana nya lumampah. Balik ka lembur. Kapan geus teu boga imah beak kaduruk. Kitu deui. Namun balik ka lembur Samboja inggis dicuriga ku urang lembur teh. Da eta kapan tak jadi pamajikan Nabi Oya. Salila euwah teh cocorokan we kadang sok ngomong tuyul-tuyul kitu. Atuh Mang Emus anu tadi baras leumpang we awakna teh karasa lungse. Ngarondeureuh we handapeun tangkal kiara nu teu jauh ti manehna leumpang. Awakna salalinu asa ringsak. Aduh. Ka mana atuh si Oya teh? Alah. Kieu-kieu teuing nasib teh. Pamajikan jadi gelo. Harta banda ludas. Tuyul bisa kacang kalak nepikan kang dimusnahkeun ku si kasebelan. Aduh. Nasib. Aduh. Kamana atuh Oya? Kamana? Aduh, aing geus capek neneangan kieu. Rek balik ka lembur. Inggis. Aing teh jadi aprak-aprakan kieu ya, apruk-aprukan teh puguh. Aduh. Kieu teh ripuh nasib hirup teh ada. Da eta kitu teh masih Selud da gara-garana teh tah. Si kurang aja si orowodoh. Nasib aing jadi ripuh. Pokona mah can sudi rasaning ati. Mun can bisa mulangkeun ka nyeri ka si Selud. Si jadol teh tah Yang di kumaha carana di malah ngulangkeun ka nyeri ka si Selud. Bingung ketang. Si eta teh kapan boga kemampuan mendak bisa jangkalak tuyul oge. Bingung aing bingung. Yang di kumaha carana aing teh mulangkeun kayaan sangkan beunghar deui teh. Saya geus kieu mah. Ulang atuh Mang Emus teh ngahulang mikir. Ulang pisan mikirna teh. Sakabeung mah bari ngalamun. Panon karasa cepel. Atuh tunu teh geus teu bisa katahan. Antukna mah Mang Emus teh heureub wae sare tibra di handapeun tangkal kiara. Solana mani negrek-grek tarik kenaker. Kayaan di dinya mani hara-haraeun jauh ka ditu ka dieu. Jauh ke ti pilemburan. Keur Mang Emus mah anu sare tibra. Manehna teh eueuh nu ganggu teu kageureuwahkeun. Jongjon we sare. Kira-kira wanci geus maju kareupreupan. Kayaan geus mimiti poek. Sato-sato peuting geus disarada kaya keuning jangkrik cih cire ciang-ciang cari cangkas jeung sajabana.
Mang Emus teh masih kene acan lilir tina sarena. Ngan bae dak lumadak. Aya hiji sora awewe anu ngagerowan ka Mang Emus duka ting ti mana joana. Tapi jelas eta sora teh cukup pikeun ngahudangkeun Mang Emus nu keur sare Tibra. Kang Mus. Gugah Kang Mus. Enggal gerak gugah atuh. Ulah sare bae Kang. Cik eta sora awewe. Pulisik Mang Emus teh lilir, nyah beunta. Terus rungah ringeuh. Sahanya kawas anu gegeruan ka aing. Moal si Oya mah gitu. Tapi aduh, suarana asa beda. Bet nyahun di kana ngaran aing lah. Di tempat nu sakitu jauh ka dieu. Tapi aya suara nu nyahun ka aing sagala. Jung cengkat. Terus culang cileung. Ngilikan kasebudeureun eta tempat. Sugan we cenah aya jelema, tapi waleh teh asa saha. Ukur remeng-remeng we kayaan. Disabudeureun eta tempat teh teu pati jelas. Mana suara teh atuh? Suara saha nu geruan ka aing teh? Hanya lain suara pamajikan jiga nama. Da tadi teh suarana asa beda. Tapi saha atuh nya? Aing mah moal jurig. Cik Mang Emus. Jadi goreng sangka bawa we cenah jurig. Sare teh kamalinaan teuing aing. Ieu teh geus maju ka teu peuting ku wanganing kaayaan di tempat nu sakieu hara-haraeun. Sabot keur kitu ngong deui we aya suara awewe nu cacarita. Kang Mus. Syukur atuh ari tos gugah mah. Ulah hulang-hulang kitu kawas sapertos anu bingung Kang. Keun pamajikan mah ulah diteteangan atuh Kang. Keur naon diudag-udag oge kapan geus euwah. Kitu deui kasusah ulah jadi pikir. Kapeuri gelas singlar Kang. Puguh we ngagebeg disebutkeun kitu mah. Sa eta teh. Nah, bet apa ka kuring? Kitu deui kana masalah kuring. Aduh, moal kitu si Oya mah geus paeh. Kaririwaan. Ngacung jurikan ka aing. Bisa jadi si Oya teh kangaranan geus gelo warna teh tigebrus ka jurang. Palang siang ieu mah. Mang Emus estu bingung nah saha eta sora awewe teh anu teu katingali cirimna teh carita ka manehanana. Yang apa sagala rupa ka manehanana? Ulah kaget atuh Kang. Abdi apal kana segala rupana. Pokona mah kasusah akang bakal musnah. Kasenangan akang bakal datang deui. Abi bakal ngabantu Kang. Abi bisa murihkeun kaayaan akang. Tangtu akang bakal nyorang kabagjaan. Puguh we demi ngadenge kitu ti eta sora awewe. Mang Emus teh lain ukur kaget, tapi manehna teh bunga. Lamun enya jalma anu cacarita teh daek ngabantu kakana kasusah manehanana. Aya saha tuh salira teh? Kuring mah bingung kapan ukur sorana wungkul. Can nyaho saha-sahana. Sik atuh teh mungkeun diri ya. Mun nya mah luhun we ari rek ngahat ngabantu kana kasusah kuring mah. Abi mah di dieu Kang, tita tadi ogeng di dieu. Nya di mana? Di mana teh? Aya di penggeren tangkal Kiara Kang. Cik eta sora awewe anu teu kanyahoan ti mana nolojolna. Ujug-ujug nyampak satukangeun tangkal Kiara. Barang disidikeun ku Mang Emus teh matak coloho kaget. Keur mah kayaan teh ngaradak jadi caang. Jeung katingali satukangeun tangkal Kiara teh aya nu keur ngajanteng we saurang wanoja geulis rupa.
Awakna lenjang make kabaya hejo carulang. Di samping loreng buuk ngarumbai panjang estu matak helok pikeun Mang Emus. Oh, jadi iya nih teh. Urang mana bet aya di dia. Ngaran abdi Kartika, Kang. Abdi urang dieu. Bumi teh tebih ti ieu tempat. Kalarasan abdi ngalangkung ka dieu, Kang. Ninggal akang nuju ku lemeni Tibra. Oh. Nyanyi teh kakak Kartika nya. Aduh. Asa kakara akang meninggal. Wanoja gelis pertos nyai. Mang Emus teh harita jadi Arab apreup bakating ku kasima. Jeung deui lat pokok kana kakagetna. Kana kakagetna anu aneh sabekapan eta awewe teh beut apaleun kana ngaran jeung sagala rupana masalah Mang Emus. Tapi kawas nu katenung oge kasirap ku kagelisan eta awewe. Ngakukeun ngaran Kartika. Mang Emus teh nanyakeun deui sababna. Sok tiasaan ari pamegat mah ari muji teh. Abi mah mojang biasa atuh, Kang. Basajan bae. Eta puguh ge akang meni gagah kitu tur kasep, Kang. Ngadenge jawaban Kartika nu nyebutkeun Mang Emus teh gagah jeung kasep. Irung Mang Emus teh nepikeun karabeh untung we teu nepi ka hiber oge. Eta cenah dipuji ku nu geulis. Seumur-umur bet aya wanoja gelis anu nyebut kasep jeung gagah ka manehanana. Cacak bi oya nu jadi pamajikanna oge teh kungsi ari nepikeun ka muji-muji mah seperti kitu. Aing asa hibar ya dipuji ku nu gelis. Aduh, huhuy. Ku si Markoya ge aing mah can disebut kitu. Jeung deui ieu wanoja teh asa jauh tanah ka langit ting si Markoya mah. Sokomo tisaprak ngukur tujuh sama awakna si Markoya teh rusak. Tapi ka bitaheun, alah. Sedengkeun ieu awewe geulis. Mani sampulur kieu. Duh, sampurna ieu awewe teh. Nyebutkeun aing gagah jeung kasep, alah. Kunaon, Kang, sapertos anu ngahulang kitu? Sapertos anu bingah geuning. Ih, kantenan we atuh. Akang teh bingah we dipuji ku nu geulis. Alah. Aduh. Sakieu beungeut akang peto teh disebat kasep jeung gagah ku nyai mah. Teu lepat eta teh. Saur saha akang teh petot? Sakitu kasepna, Kang. Malih mah gagah moal aya tandingna, Kang. Cik Kartika harita bari maledokeun imut anu kareueut. Puguh we jajantung Mang Emus teh nepi ka ratug tutunggulan. Jajantung asa ragrag. Duluk dugdag hatena nyeblak. Laras Ji. Laras eta riosan teh. Ya laras atuh, Kang, piraku abdi ngabohong. Nuhun we atuh kitu mah lah. Ay, ke. Tadi teh nyaurikeun nyai teh kersa ngabantos kana kasusah akang. Kumaha eta teh? Akang mah teu acan ngartos kitu ngabantos kumaha. Mun, Kang. Abi sanggup pikeun ngabantos kana kasusah akang. Mugi we akang kersa ka ngiring ka abdi. Ngiring ka mana gitu? Mohon ngiring ka bumi abdi, Kang. Karsan abi teh hirup nu gelis. Juang cieung sorangan. Ubak libuk loba harta banda. Abi teh gaduh batur hirup, Kang. Oh, hutan teh gitu. Jadi nyai teh lelenghoan keneh. Nyorangan can boga salaki. Laras pisan abi hirup sorangan teh boga salaki. Da puguh abi teh can meunangkeun lalaki anu dipilih ku abdi, anu narikana ati. Nya abdi ayeuna ningali akang. Abdi teh katarik ati kapentang rasa asmara gama ku akang. Mugi we akang teh kersa dijadikeun batur hirup ku abdi.
Teu salah nyi. Teu salah. Aduh. Akang dijadikan batur hirup segala. Nuhun we ari dijadikan batur hirup mah asal ulah dijadikan batur payah we nyi lah. Ai batur payah mah akang ge alim sanajan kudu geris oge. Nya moal atuh Kang. Akang tangtuk abdi bakal dijadikeun salaki abdi Kang. Asal kerasa ngiring ka abdi karorompok. Ih, nya kan tenan we. Tetapi ti dieu bumi teh. Henteu Kang. Hayu atuh ayeuna mah urang ka bumi abdi Kang. Cik eta Nyi Kartika ngajakan ka Mang Mus pikeun balik ka imahna atuh Mang Mus. Teu mikir panjang manehna teh kawas anu kasirep jeung katenung ilang kasadaranana. Manehna ngiclik we nuturkeun nu geulis bari teu waleh kumecrek ningali kagelisan eta wanoja anu ngakukeun ngaran Kartika. Kacaturkeun di jalana Mang Mus jeung eta Kartika teh geus tepi ka hiji wangunan imah anu kacida agrengna. Malahan jeung imah Mang Mus nu ti heula teh leuwih agreng eta imah Nyi Kartika. Imah anu sakitu gedena di jerona harurong harerang pangeusina teh mani pratek moal manggih we di alam dunya mah eta imah teh cek Mang Mus saku araraneh atuh. Malahan mah aya banda atawa aya parabotan anu dijieuna teh tina emas sagala rupa. Alah, kakaran teuing aing ningali imah nu kieu agrengna. Jeung eta duh parabotan teh aing tina emas sabaraha kilo eta mah. Alah. Nah, ieu teh awewe teh beukar baha teuing. Aduh, jeung sora-soranganan di imah nu sakieu legana. Cing Mang Mus gerentasan we sajroning hatena bari culang cileung. Ulah kaget atuh Kang. Kunaon asa sapertos ulang-ulang kitu geuning akang mah? Ih, nya atuh karaos kaget we ieu teh. Ngimpi henteu ieu teh. Sabab asa kakareunting ningal bumi nu sakieu ageungna pangeusina teh duh pratek sareng tina emas sagala tuh. Mari aya permata segala rupa duh harurung harerang. Henteu atuh Kang. Henteu ngimpen. Ieu mah kanyataan. Kita kapan bumi abdi Kang. Segera calik di dieu keun abdi bade kapanggar heula. Tangtos akang teh lapar sareng hanaang atuh ke urang sayugikeun heula tuangeun sareng leueuteunana Kang. Mangga. Gek atuh Mang Mus teh diuk dina kursi anu empuk. Eta wanoja teh ngalanggeor indit kapawon rek njogikeun kopi jeung dahareun pikeun Mang Mus. Mang Mus saya ditinggalkeun manehna teh tetep we culang cileung. Piraku ieu teh aing teh ngimpi cikan orang ciwit. Ada. Bener. Lain ngimpi teh lah aing teh di awewe we imahna mun sakieu pratekna. Alah. Kecipta mun aing bener mun disalakina teh. Kebenaran aing moal aing nandingan kayak kieu mah. Aduh. Bakal jadi jelema pangbengharna we ieu mah. Nah. Moal nandingan pokona mah. Aduh. Keur kitu tes datang di we norojol eta Nyi Kartika ngalanggeor moal baki deusian ku Cikopi. Tah ieu Kang Cikopina mangga dileueut. Geus sakedap abdi bade nyanak deui kanggo tuangna Kang. Nya nuhun. Alah, jadi ngarepotkeun ieu Kang. Ieu atuh Kang. Geus sakedapnya. Terus ini teh we ka pawon. Teu musilas datang di mawi bari mawa boboko itu deh dengan sangu tinggali dengan teh jeung makakak hayam segala rupa. Keur Mang Emus mah lamun manehna sadar mah meureun teu manehna teh bakal kaget jeung bakal heran nah cenah iraha masakna eta Kartika teh kapan hirup sorangan tapi datang deh teh bari mawa kadaharan anu sakitu kumplitna. Mangga Kang geura tuang atuh. Tangtos akang teh lapar panginten.
Alah, nyanyi aduh. Aduh, kebenaran ya akang telapar pisan. Cikan urang hekak heula ku akang nyi. Geus kitu mah Mang Mus sekal kang hekak we dahar mani ngalimed. Diperhatikeun ku eta Nyi Kartika. Beres dahar, tu Mang Mus teh dititah mandi heula. Mangga Kang, saenam akang teh geura ka jaman heula atuh geura ibak. Tangtos kareunang atuh Kang. Bener buku akang teh kareunang ieu teh. Di kamari can mandi teh nyi lah. Cikan belah mana dia kamar mandina? Palih ditu Kang, mangga we atuh geura ibak heula, geura siram. Nya tuh, kang rek mandi heula ya. Koloyong Mang Mus teh nguru ka kamar mandi. Barang asup ka kamar mandi manehna teh geus ngahulang deui bae. Sabab dina bak kamar mandi teh kacidalegana malahan geus disadiakeun harita teh cai kembang sagala rupa. Alah, aing kawas raja kayak kieu mah mandi teh. Jeung ieu teh aya cai kembang segala rupa ya. Nya ngeueum heula we segar aing. Tela lah. Aduh, kakareun teuing aing. Bikin bae lah, mau jadi pikir. Aing bakal jadi jelema nu beunghar. Mang Mus ngeueum we manehna mah bari ngalamun ngabayangkeun kahirupan anu bakal kasorang dina waktu ka anu kahareupna. Euleum mitra waktosna parantos teh nya kapan dinya. Sagala urang tuna jajara carita si surut balad siluman magedu kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosan hapuntenna tangtos seueur lepat tangtos seueur kirang malah mandara janten hiburan bae mitra tumang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak